teh abi rek minjem duit 200. Lamun teu boga duit teh gawe ulah resep ngahutang ka ditu ka dieu maneh mah ke 3 poe deui lamun salaki abi bayaran ku abi dibayar. Hirup maneh mah pantes susah ge Fitri gaweana ge loba ngahutang ka ditu ka dieu. Tos di mana, Cek? Cek Haji. Tos di imah lanceuk abi, Cek Haji. Tos dikeun Ci Eros. Panas-panas kieu Cek kukurilingan. Ka dieu heula atuh. Nya Cek Haji, capek pisan. Tapi Mas Eros di ditu. Nah, Cek datang ti ditu. Geus kaopat imah Cek Haji ku abi dijalani. Mulai ti ditu terus ka ditu. Ece mun didaek panas-panas kieu kukurilingan. Nya Cek Haji, emang panas pisan cuaca poe ayeuna. Tapi da kumaha deui atuh Cek Haji. Soalna abi butuh Cek Haji, abi dek minjem duit ka lanceuk abi. Tapi cek jelema eta eueuh duitna. Jadi teu dibere Cek Haji. Nah, kan lanceuk-lanceuk Ece, dulur-dulur Ece jelema boga. Komo deui eta si Eros katempo ku Cek Haji mah. Manehna sering bagi-bagi sodaqoh, diposting di FB. Keur aku cedek ngahutang teu dibere. Kan Ece adik kandungna. Nya lamun teu dibere nginjem, minimal dibere sodaqoh lah Ece. Nya Cek Haji, nya eta kumaha atuh? Dari geus cek jelema eta eueuh Cek Haji. Emang Ece keur naon nginjem duit nepi ka papanasan kieu? Kukurilingan ka ditu ka dieu neangan injeman. Beak Cek Haji, beak abi di imah. Sementara salaki abi 3 poe karek gajihan. Geus dibejakeun ku abi ge Cek Haji ka lanceuk abi ke 3 poe deui dibayar. Bener-bener ku abi dek dibayar. Engke nungguan heula gajihan salaki abi. Tapi eueuh oge cek lanceuk abi. Ari geus kumaha? Ih, nah jadi Cek Haji amek kieu ngadengena. Panas pisan hate Cek Haji, emang ke keluarga Ece dek minjem sabaraha sampai teu dibere ku jelema eta. 200.000 Cek Haji anu dek diinjem ku abi. Tapi lamun eueuh dek 100 atau 50 oge jadi Cek Haji. Nu penting anak abi bisa dahar poe ieu Cek Haji. Ya Allah, Cek, dilatih 200.000. Nah, Ece anjing yang Cek Haji. Jeung meni ngari pisan eta ke Cek Haji ditempo keluarga Ece. Mentang-mentang jelema eta berduit. Heran pisan Cek Haji mah, sodaqoh ka batur bisa. Jelema eta diposting-posting. Tapi sodaqoh ka dulur ka keluarga sorangan endem. Padahal sodaqoh nu paling alus teh nya sodaqoh ka keluarga heula. Karek ka batur. Tapi daguan heula Cek. Iya, icokot ke Ece. Loba pisan ieu Cek Haji. Apa Cek Haji teh rugi? Padahal abi oge nyaho Cek Haji teh keur susah, nanaon oge sagala dibeli. Eta alesana Cek Haji kunaon abi teu datang ka Cek Haji teu minjem ka Cek Haji teh. Oh nya Cek, emang Cek Haji keur susah. Tapi justru eta Cek Haji nyaho kumaha rasana hirup susah. Karena Cek Haji pernah susah, jadi Cek Haji nyaho kumaha rasana teu nyeplang duit sama sekali. Kumaha rasana eueuh beas di imah. Cek Haji ngarti Cek kumaha susahna eta. Meureun keluarga-keluarga Ece teu pernah hirup susah. Atakna manehna teu nyahoan kumaha rasana.
pas orang eueuh di titik terendah meureun karena jelema eta teu pernah susah jadi maranehna teu bisa nyaah jelema-jelema anu susah tigah urang engke lamun euceung ngaliwat ka imah si Ros angkat ieu beas sing luhur meh manehna teu nyepelekeun euceung beh nyahoan euceung mampu meuli beas tanpa dipikarunya ku jelema eta tanpa dibere injem jeung sodakoh ti jelema eta dan ada pisan cah haji nempona sodakoh karatu bisa tapi ngabantu aduh jeung keluarga sorangan teu bisa kenaon sodakoh karatu dipamer-pamer beh katempo dermawan beh katempo sohor di mata batur geus rasa ieu bawa beas ku euceung gratasak beh buru-buru didahar ku anak euceung nuhun nya cah haji abi deuk balik heula. Hei, keur maraneh kabeh ulah nyepelekeun jelema anu keur susah, jelema anu keur butuh bantuan, atawa jelema anu butuh injeman, atawa jelema anu keur kalilit hutang. Bisa jadi suatu saat Allah bisa ngangkat derajatna, mere rezeki lola ka manehna. Terus suatu saat maraneh bakal butuh ka manehna. Jadi maneh ulah sok-sokan. Mun hirup keur di luhurnya roda kehidupan teh berputar naon nuku maneh ditolak eta nuku maneh dipanen bener teu sadageun